gitu nya. Nomor kahiji eta. Nu kadua nyata jalma anu suka kana babagian ti Gusti Allah. Suka gitu. Teu si urang contona nalangsa tina babagian ti Gusti Allah nalangsa tina mana teu. Lamun balada nafsu mah mah teu kitu. Jalma suka we contona bila mana dipasihan harta muloba alhamdulillah anu sagede alhamdulillah. Bukan nanti lain urang loba wae tapi dek seger dek sakit tetap syukur ka Gusti Allah alhamdulillah nyata narimakeun kana qada di qadar Gusti Allah. Urang masuk itu taranya. Urang kadang-kadang ngalitan nyata mangar we nya gitu. Mohon lamun urang teu jago bakal diantaris. Masuk itu namanya. Mana bibana gitu sehingga nama ulama nyata terhitung karena kodoh ini benar Gusti. Dan kadang-kadang jadi ulama masuk mangar gitu nya bunga beda aya dan aya kadang-kadang ulama bingung jeung susahnya sehingga anu ngomongkeun karena kakawasaan Gusti sudah yakin ya itu tah jalma anu eta mah nyata toleh suka we kana babagian di Gusti dan itu disebutkeun balana naon nafsu mulhimah kumaha bakal baca lain mumpul di dunia ke di akhirat bakal menang di Gusti Allah sabab suka narima. Cek sebagian keterangan lamun jalma teu ridho kana qada jeung qadar Gusti Allah bakal disieurkeun ulah calik dina bumina Gusti mana lamun teu ridho kana qada di qadar Allah hartina sing kaluar dititah kaluar dina bumina ciptaan Gusti Allah. Urang bila mana teu ridho kana qada di qadar Gusti Allah dek lumpat ka mana da kabehana lage eta ciptaan Gusti maka gitu mana urang teh nyata kudu iman kana qada di qadar Gusti Allah. Aya geuninnya dina rukun iman angka sabaraha hiji eta teh nya iman kana qada di qadar Gusti Allah. Papas teh ade jeung goreng eta teh ti Gusti Allah. Suka itu ngan jalmi anu suka diri maksud nama nyata karena bagian di Gusti Allah gitu ya singkat wae nu salajengna nyata nomor